Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Anissa Urbani, abdi di kelas 10 IPS 1. Di dieu abdi bade nyampekeun tentang antisipasi virus corona sareng pencegahanana. Virus corona teh mimitina aya di Cina, nyaeta di kota Wuhan, Tiongkok. Terus nyebar ka babaraha nagara, salah sahijina ka negara Indonesia. Virus ieu disangka asalna tina sasatoan nyaeta sapertos lalai. Nalika kainfeksi virus corona, hiji jalma bakal ngalaman gejala sapertos flu, sapertos demam, sapertos muriang, sareng batuk-batuk. Tapi sababaraha dinten saatos, jalma anu ngembangkeun infeksi virus corona tiasa ngalaman sesek napas kusabab infeksi dina paru-paru. Nah, supaya henteu kena virus corona, aya babaraha cara anu bisa dilakukan jaker ngacegahna. Nyaeta nu kahiji kudu getol wawasu panangan, nu kadua mun bade indit ka mamana kudu nganggo masker, nu katilu ngajaga jarak papada jalma, nu kaopat kudu ngajaga pola hirup anu sehat, anu kalima ngajauhan sasatoan anu bisa nganularkeun virus corona. Nah, anu paling utama urang kudu ngajaga kesehatan sareng kabersihan. Sakieu wae ti SIM abdi, kedah dihampunten lamun aya nu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Tong hilap, like, comment, and subscribe.